salasun yuzkaru al-baqa'u wal fahfiru wan naru. Ari syaratna ngarokok eta udud eta rokok. Sakabehna pasti ngabogaan syarat. Syarat ngarokok tadi dina domkeun. Wa syaratu ududin salasun yuzkaru al-baqa'u wal fahfiru wan naru. Jadi ari syarat ngaudud eta ayat 3. Hiji al-baqa'u bakona berarti. Sebab ngarokok lamun bakona tepelem. Wal fahfiru jeung kudu make pahpir. Soalna lamun bako teh dipahpiran kena nguruluk. Wan naru jeung nu katilu seuneu. Naru didinya mah lain naraka tapi seuneu. Soalna jadi aya bako, aya pahpir lamun teu diseungeut moal jadi ngarokok urang makana disebutkeun didinya dina kholasohna disebutkeun 3 al-baqa'u wal fahfiru wan naru. Tah eta nya. Jadi lamun urang hayang ngarokok eta syaratna kudu 3 eta kumpul. Nah kuari mah geus dikemas ku produksi loba jadilah surya. Jadi ari kuing mah lamun ngarokok lain rokok surya eta pangrasa lain ngarokok. Beureun hatena geus kana surya. Komo deui santri mah. Tah. Santri mah ngarokok eta dijadikeun naon nya arana? Ciciri. Sebab ece keterangan kieu kullu syai'in alamatun. Setiap perkara eta ngabogaan ciri. Tah. Cirina santri eta ngarokok tah nya. Atuh cenah ja kami mah teu ngarokok atuh terserah, cuman ari ciri nama bagus nama mending keneh ngarokok. Supaya kadel gentle na saeutik kitu ha. Tah ngarokok. Ya urang ngarokok, lamun ngarokonan teu ngopi teu ngeunah deui. Sebab kudu kumpul eta rokok jeung kopi. Cenah ari waktuna ngarokok ngeunahna di mana? Ngeunahna eta waktu ngarokok sabadana dahar. Sebab cek keterangan kieu. Al ududu bada ukli aula wal kopiu wal kacangu barisila. Tah al ududu utawi ngaudud utawi ngarokok bada ukli sanggeusna dahar aula eta leuwih utama. Wal kopiu jeung kudu aya kopi wal kacangu jeung kuduna mah di dieu kacang ieu di dieu kacang ieu. Barisila tingkahna kudu barisila ulah bari rumpatan sababna lamun ngarokok bari rumpatan di dituna ge dicarekenan ku dokter. Makana lamun nek ngarokok kudu kieu. Sila aya kopi, aya kacang. Tah eta asup teh keterangan kitu tah. Urang mah pieu. Kumaha cenah? Al ududu bada ukli aula wal kopiu wal kacangu barisila eta pokona mah keterangan eta. Jadi waktu ngarokok pang nikmatna nyata saenggeusna dahar. Komo deui lamun daharna ieu ngakan jengkol atarinya dahar peuting. Kan lamun teu ngarokok teh bacot halabhab makana kudu ngarokok di dinya. Nya lamun teu ngarokok kan isin urang di lempangan ge. Dikiaskeun di ku penyair mah kieu. Asantri bila udud kasama bila nujum. Lamun santri teu ngarokok eta seperti langit anu henteu aya bentangan. Maksudna henteu pantesna lamun langit anu bentangan kan kadeuna teu bagus. Tak kitu deui lamun santri teu ngarokok berarti henteu mantul eta. Henteu mantap be pokona lamun santri teu ngarokok. Tah makana kudu ngarokok santri mah. Gitunya. Jadi ngarokok eta nisbat kana santri mah kudu.
tadi teh geus diterangkeun dibejakeun kos kitu makana kudu ngarokok kumaha cenah ieu mah paru-paruna lemah ulah berarti aring kena nimbulkeun kana panyakit mah ulah ieu makan ngomongkeun ge keur kullu syai'in alamatun setiap tiap perkara eta aya cicirina ta ciciri santri mah ngarokok kitunya makana ulah maksakeun lamun teu tilok ngarokok ulah lajana ge soalna abdi ge pertama ngarokok menyiduh bae bahkan sampai utah tapi geus kadi-kadi lamun abdi teu ngarokok kabalikna malah utah jadi lamun tas dahar teu ngarokok utah makana kudu ngarokok heula nya kitu tadi tak keterangan anu eta geus pokona mah setiap tiap urang tas dahar kudu ngarokok tah geus pokona mah rokok naon bae tapi ari abdi mah aing mah kitu ngarokona eta rokok surya soalna lamun teu ngarokok surya asa kumaha buat asa teungeunah pokona mah jadi lamun lajan ngarokok sampurna mil lajan ngarokok nu lainna nu garagas tetep surya mah nomor 1 kitunya eta mah masing-masing kahayang ari abdi mah tan eta bisi cenah abdi mah jarokona ge gentong sabodo gentong ge teu kunaon ulah maksakeun kana bisi ngajengek di ngembat nu lain mah aduh geus eta ngajeng ngarokok